Urang macan pernah ngitungan napas urang. 1 jam napas urang 1008. Lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha? Cepet atuh sia, jamawa HP pan sia mah. Hararese jasa. HP-na para tipe bogohan malulu. Beb, cepet beb. Berapa tuh jumlahnya? Lamun 1 tahun napas sabaraha? Geus pernah diperhitungkan lobaan dipakai zikir apa lobaan dipakai karena dunia? Encan pernah orang. Niamun. Seorang diurukan ku Buyut Mansur. Allah kajrahu keluar Allah keluar. Seorang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuan ge pan aing mah dibere ulah. Cakur ya. Datang ka imah dongeng. Aisyah tadi ijazah zikir, ijazah dibere naon? Allah sesuai jeung napas. Aisyah aing mah ulah. Aja kumaha? Aing ge bingung wirid ta ulah ieu. Bingung aing ge. Salah meureun ta Buyut Mansur. Kunaon mere ulah. Puyang yang banyak jadi ulah. Aing mah ya Allah aing mah jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah sesuai jeung napas keur lempang keur diuk di luhur mobil keur sila keur ngedeg sesuai jeung napas. Allah ngan teu meunang. Bapak-bapak ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah. Engkena moal beres. Datang di universitas bae henteu ka SMA heula wah moal beres. Menang sabulan urang ka ditu deui kunaon deuk ngalaporkeun wirid mah nya ulah. Ayo atuh ka ditu deui. Waalaikumsalam. Oh sia cek Buyut Mansur muhun. Abdi hendak ijazah wirid teh. Oh ayo ka dieu. Asup ka kamar. Sia mah naeknya Allah